Assalamualaikum, Milujeng Sumping di channel YouTube Kamila Talia. Orang diajar bahasa Sunda sesarangan yuk. Satacan di kawitan, ulah hilap, daftar hadir, ditulis di kolom komentarnya. Anu teu acan nge-subscribe, sumangga klik heula tombol subscribe na di handap palih dieu tah. Supados urang tiasa unggal minggu diajar bahasa Sunda sesarangan. Tunggu sebentar. Minggu kamari hidup diajar ngeunaan pupujian. Tah dina kekecapan dina pupujian teh henteu sadayana ngangge bahasa Sunda asli atanapi asalna tina bahasa Sunda seueur kecap serepan tina bahasa Arab. Contona seueur aya kecap salat. Tah kecap salat teh mangrupa salah sahiji tina serepan tina bahasa Arab. Asupna kecap serepan bahasa Arab kana bahasa Sunda mareng sareng lebetna ajaran agama Islam nyaeta aya di abad ke-15. Kurang pedar hiji-hijinya. No kahiji misalna paidenya ibadah teh asal kecapna tina ibadatun. Dina bahasa Sunda ngandung harti nyembah atawa babakti ka pangeran. Aya oge anu nyebatkeun hartina gawe ke kapentingan batur tapi teu menta atanapi teu mandang buruhan. Anu sanesna aya kecap salat asalna tina kecap salatun. Dina bahasa Sunda ngandung harti ibadahna orang Islam. Teras aya sakarat asalna tina kecap sakaratun. Pami dina bahasa Sunda mah ngandung harti mangsana dina ngalepaskeun nyawa. Upami terasa lajengna aya kecap ilmu. Tah kecap ilmu oge saharusna tina kecap tina serepan tina bahasa Arab. Asalna teh kecapna ilmun. Upami dina bahasa Sunda mah ngandung harti pangaweruh atawa pengetahuan atawa kanyaho teras kapinteran atanapi pangabisa tina rupa-rupa hal. Boh anu ngeunaan alam lahir, boh alam batin. Tah upama urang larapkeun kana kalimah mah sapertos kieu nu tadinya anu kahiji misalna ibadah. Urang kudu daek ibadah supaya hate leuwih tenang. Atau anu kadua, di mana baya oge tong poho ari kana salat mah. Teras nu katilu, jalma nu keur sakarat mah moal bisa ditanya. Anu kaopat urang damel kalimahna tina kecap ilmunya. Ilmu mah moal berat mamawa. Tah kecap-kecap bahasa Sunda nu asalna tina bahasa Arab teh kawilang seueur pisan. Upami dina kamus mah biasana sok aya kateranganana a atanapi ar tah sapertos kieu. Nah, anu hartina ieu teh asalna tina bahasa Arab. Tah ayeuna sumangga ku hideuk kerjakeun pancena ku ibu diseratkeun di dieu patarosanana. Sumangga tiasa ditulis patarosanana sareng walaranna di buku catatan ya. Tah pancen anu kadua nyaeta bae nu kahiji tayangan sarta catetkeun kecap-kecap nu asalna tina bahasa Arab tina pupujian anu kamari ku hideuk kerjakeun. Teras kadua tayangan hartina tiasa tina kamus atanapi tiasa noroskeun ka sepuh atanapi milarian tina Google ge wios. Teras salajengna larapkeun kekecapan anu ieu nu tadi ku hidup diwaler dina nomor hiji. Larapkeun dina kalimah, jantenkeun kalimah anu merenah atawa anu sae. Tong hilap sakali deui daftar hadir ditulis dina kolom komentar. Sakitu wae materi minggu ayeuna. Tepang deui minggu payeun ya. Assalamualaikum.